Margi channel Geti Sunda kumaha daramang dina siang ya. Pamugi bae sehat jasmani ugi sehat rohanina aya dina panangtayungan Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Eta bisa nu dipiharap simkuring siang kalian datang-datang landung pangbrahmana cerita Sunda dina judul Mustika Arca Mas yang ia bagian nuka 22. Dina bagian anu ka 21 urang masih nyarioskeun obrolan antawis Kang Apur sareng dudunganana Den Riana. Di mana harita dipilarian kuramana kumargi aya tamu cenah. Bari didahupkeun ka putra juragan wadana teh namung teu kersaeun Den Riana ieu. Takumaha lajeng deui carita bangawli jeung ngadagkeun datang-datang landung pangbrahmana. Kio Aden, tadi teh masa Aden angkat ka bumi teh nu sumping. Nu taya sanes kajabi ti juragan wadana ti Darmarja, malima sadayana sumping. Disarengan ku garwana ka diputrana nu geulis teh Aden. Wah, geulis teh kumaha? Tong nyarat nyaritakeun nu kituna atuh. Da teh aya gunana. Carioskeun ka pentinganana nu disaurkeun ku ama naon? Cek Den Riana bangun gemes kituna bari ngareret ka Kang Apur. Aden mah yeung geus mimiti bijil kituna teh. Sawios atuh da moal doraka nyarioskeun nu geulis mah Den. Nah awon ari Den Suhaeti teh. Apan sakitu mencrangna eta teh Den matak doraka mun disebat awon teh. Kana nyarioskeun nu kitu. Geus teh kudu dituluykeun. Abdi marek ulin ka empang ya resep laju lauk di empang. Jung Den Riana nangtung rek ngaleos ninggalkeun Kang Apur. Tapi gewat di halangan. Ke Den ke ye. Ulah pundung atuh. Ieu aya penting amanat ti tuang rama Aden. Anu kedah kauning aku Aden sok salikeun lah sawios lah. Ulah kaget da moal nyarioskeun dina nu geulis ayeuna mah. Mangga akang bari tumut kana kapalai Aden. Moal kumawantun nyebatkeun di nu kitu. Terus ka atos maksadna mangga linggih we lah. Linggih sing raos-raos. Heula tukang. Asal bapa bariut kitu nyariosna lah. Pedar we anu kasebat penting naon bae amanat amal ka abdi teh. Cek Den Riana carik deui ayeuna makatara bangun dari anakan. Atuh Kang Apur ge henteu wani heuri sieungeun ku Den Riana anu pundungan. Lantaran teraresepeun lamun nyawalakeun urusan anu geulis teh. Sokalakah ngabalieur terus angkat. Kieu Den. Tadi teh ka bumi aya anu nya ka bumi aya nu sumping. Nyaeta juragan wadana sakulawargi. Dupi nu dimaksad teh bade aya kapayogian ka Aden. Sarta warnana teh parekacana kayeuna. Margi moal kulem saurna teh. Janten wayahna we ayeuna pisan geura mulih. Awatos ka tuang rama bilih lami teuing ngantosan kitu deui ka tamu anjeunna tos lami ngantosan Aden. Tak kitu amanat tuang rama teh nu mawi enggal atuh urang wangsul. Cek Kang Apur nerangkeun maksudna manehna teh diutus ku dudunganana pikeun neangan Den Riana sangkan kabawa mulang ka bumina. Sajabana ti kitu naon deui Kang? Den Riana naros deui paromana bangun alum. Kawas nu kurang sugema nampi wartos kitu teh. Hapunten Aden. Nu sanesna mah kirang terang akang teh. Da mung sakitu amanat tuang rama teh. Pokona mah enggal we mulih saurna. Hulung Den Riana ngahuleng, anjeunna jiga nu bingung diajak mulih ku Kang Apur teh. Lantaran perkara juragan wadana anu ti Darmarja teh. Di Darmaraja teh. Ku anjeunna tos ka manah tangtu bakal nuluykeun di babadamian anu sabulan ka tukang. Ramana kantos naros ka anjeunna tina perkara rumah tangga atawa laki rabi da puguh tos sawawa ayeuna mah tos waktosna kagungan garwa. Tapi Den Riana teh acan puruneun malah makala karesepna amengan jiga kalolobaan jajaka anu keur mejeuna loba karesep. Malah harita ge amenganana teh kitu we luntang lantung jiga teu kagungan naon. Padahal mah kuda tunggang sayagi kareta aya atau bendi oge sayagi deui. Tapi Den Riana maresep kitu geuning.
mun amengan teh sok salasap sulusuk bae malah masuk ngasuh ka pakampungan sakapun bapai mapai garangan sawah pajarkeun teh kabita ku barudak nu sok ngurek belut tak kaayana kitu teh mun kanyahoan ku Rama masuk disusulan sarta sok diwagel sangkan ulah ngisinkeun ka sepuh tapi ku Dendriana tara diwaro lain hartina ngalawan ka sepuh ngan geus kitu we karesepna resep campur jeung rakyat leutik henteu adigung sarta teu rasa aing anak menak henteu agul ku pangkat Rama nu jeneng Demang kitu sifatna Dendriana mah dematak lamun amengan ge sok kitu we luas leos nyalira anjeunna mah matak jengkel kanu ngasuh nya sifatna Kang Apur teh anu purah naringakeun sagala rupana di bumi ge sok diurus ku Kang Apur da pugutos teu kagungan ibu hari-harita Dendriana ngahuleng lami pisan atupok digebah ku Kang Apur lantaran kesel ngadaguan jawabanana kumaha Aden hayu atuh urang mulih Tuang Rama bilih benu mari kita selami ngantosanana kitu di para tamu anu ti Dharma Raja kekeh heula Kang aduh jadi abdi teh bingung ya teh bingung rek belang teh asa teu bugu rasa sarta sok teu bugu pikiran da yakin bade disawarakeun ku ama teh moal tebih ti anu parantos disaurkeun ku ama kapungkur rek Dendriana liren di nyariosna terus ngahuleng kawas anu bingung pisan ai Kang Apur pok nyarita deui ih awan upami kitu mah Den ayeuna mah langkung sae urang meulih wae hawatos ka Tuang Rama perkawis eta mah ulah demutan ayeuna margi nemutkeun pangemut akang mah asana teh moal maksa Tuang Rama ge ieu mah juragan wadana palai terang nyantana kana waroran ti Aden cenah margi ayeuna keneh bade maruwih deui moal kulem di bumi Tuang Rama tak jalanan kitu mangga ayeuna mah urang mulih we Aden jeung Kang Apur nangtung kawas anu geus teu sabar hayang geura balik bari mawa Dendriana mangga we akang meuli ti payun abdi mah resep keneh ulin Kang jawab Dendriana tetap tenang sarta tetap calik dina akar caringin atuh bugu mah ngarenjag Kang Apur teh lantaran teu sangka jawaban Dendriana bet kitu henteu membawa harapan ka manehna pok nyarita di kalayan tenang ulah kitu Aden yeuh ulah kitu sing hawatos ka akang nu geus lila nyusul ka Aden sarta sing hawatos ka Tuang Rama nu tos lami ngantosan Aden upami Aden teu keur samulih mah akang ge moal wantun wangsul sawes bade dieu we sareng Aden margi sanaos wangsul ge moal aya hartosna atuh gitu Den sing ngawatos ka akang nu geus liya nyusul ka Aden sarta sing ngawatos ka Tuang Rama nu tos lami ngantosan upami Aden teu keur samulih mah akang ge moal wantun wangsul sawios bade dieu we sareng Aden margi sanaos wangsul ge moal aya hartosna da yakin Tuang Rama bakal bendu ka akang ge Kang Apur diuk deui terus ngahuleng bangun bingung lantaran adika Ramana kacida ajrihna tapi kaputra nage henteu wani ngaluluhuran atuh nganukur nepi ka bingung we Kang Apur ku itu sieun ku ieu sieun akhirna ngahuleng henteu puguh Kang Apur hapunten Kang abdi ngabingungkeun ka akang samios Aden da akang mah ka Tuang Rama dunungan ka Aden oge sami dunungan akang moal wantun ngalalangkungan ka salira Aden jawab Kang Apur tenang tapi ngayakinkeun nu biasa sok heureuy teh harita mah teu wani malah pikiranana jadi tagiwur teu puguh asa bingung yang haripan dunungan anu nuju benten anu maju ka kolot teh da bareto mah basa Dendriana leutik keneh henteu aya kasusah nu jiga kitu Kang Apur lamun kitu carana hayu ayeuna mah urang mulang we ka bumi
nang ben bakal kejadian ku abdi bakal disanghareupan. Lantaran abdi ge teu hayang lamun kalakuan abdi matak bingung ka sararea. Cek Den Riana bari nangtung lalaunan ayeuna mah eleh ku kalemahan Kang Apur anu pikarunyang. Dalam Kang Apurna maksa ngajak balik mah Den Riana ge can puguh nurut. Tapi ari dibawa leuleui mah kalasieun akhirna nurut. Nu pami kitu mah Den, mangga urang meulih we. Akang masih jangiringan, mangga tunggangan kuda dia Kang abade nungtun lah. Bari ngahajak ngabantun kuda Kang Aden. Jung Kang Apur ge nangtung. Urang limpang bebarengan Kang lah. Atawa tumpak kuda bebarengan sebab di mambung lamun teu bebarengan mah. Cek Den Riana bari nyampeurkeun kana kuda gap dicekal lesna. Kang Apur nyampeurkeun ka dinya. Karesan kadanu ieu mah bedas Den. Urang tunggangan lah kuduaan supados tereh dugi ka bumi. Kitu cek Kang Apur usul da nya kuda eta mah kuat. Malah manajan tiluan ge kuatin keneh. Nya ieu tukang ngaragancang engko. Nyarios kitu Den Riana bari mancal kana tonggong kuda dituturkeun ku Kang Apur. Atuh ari geus kitu mah terus kudana sina maju lalaunan. Henteu lumpat da di jero kota mah teu pantes bisi nubruk anu keur jalan-jalan. Panon poe geus surup kaayaan mimiti karasa tiis henteu bayung yang ting jiga ti beurang. Sedengkeun di jalan raya kala kabeuki rame. Nu arulin bikin lambahan kawan tu beki sore teh beki pikaresepeun moal hareudang sarta moal ngoprot ku kesang. Telila berai cahaya layung manihibat jangan dayi sumedang. Atuh gayaan beki matak waas bae matak melang sumoreang matak nindeung lamun paang. Dina kayan kitu Den Riana jeung Kang Apur nu tumpak kuda terepi ka hiji pakarangan gedung anu sigrong. Imbahna potongan baheula jangkung jeung lega tihang nu aya di latar hareup sagede-gede beuteung sapi. Ari di pakarangan loba kakembangan mani ngajajar rupa-rupa. Sedengkeun di sisi imah beula katuhu aya balong leutik. Caina herang sarta loba lauk emas anu singgu dibeg. Jerut Kang Apur turun tina kuda malah Den Riana ge turun harita. Bangawe teras ka istal Kang, abdi mah bade ka jalan dapur. Den Riana ngaharewos ari Kang Apur nganukur unggeuk bari terus nungtun kuda ngajugjuk ka istal. Sedengkeun Den Riana teu asup ka panto hareup, tapi ngajugjuk ka dapur bae kawas musieun kapanggih ku ramana. Heureut sawatara waktu ka hareup anu datang horeng Kang Apur nu geus beres ngampikeun kuda. Reket muka panto terus asup lalaunan mani hati-hati. Bisi ngaganggu kanu aya di jero. Barang beres tetera di tengah bumi aya nu ngariung opatan. Nyatana ramana Den Riana nu katelah Demang Wiharja. Harita nuju nampi tamu nyatana juragan wadana ti Dharma Raja. Sareng putra-putrana nu harita ngariung di dinya. Kumaha Pur? Aya atawa eueuh Riana teh. Nah tumandika nepi kaburi teuing. Di Arab-Arab kita tadi aya datang. Mani kesel ngadagoan. Saur Demang Wiharja bari ngareret ka Kang Apur nu kakara asup. Malah ge Kang Apur diuk dina rada misah pok ngajawab karayan tenang. Hapunten juragan, margi sesah miladian Den Riana teh. Sakitu ge masih kene untung tiasa kapena. Ta anjeunna teh nuju amengan di alun-alun. Depi ayeuna disiram heula panginten. Penyatina naon ari aya mah. Jumlah tugurannya diakeun tuangeun. Kita tamu urang tuangkeun heula. Datang tos canta ruang. Penyuk sumangga agan permios. Kang Apur teu talangke terus ka dapur rek nyadiakeun katuangan kanggo para tamu. Da Kang Apur teh sajabana jadi badega teh sakalian jadi jongos. Juragan Demang Wiharja mah teu kersaeun kagungan rencang istri. Datos percaya ka Kang Apur, ari nu janten garwana tos rada lami nganturkeun. Teu kedah ngarepot Kang. Abdi mah hoyong geura tepang we sareng tuang putra.
hoyong geura tepang we sareng tuang putra margi hoyong geura terang kana warranana nakaresaeun diaturanana linggih karo rompo. Saur Juragan Wadana bari nutup ka Juragan Demang anu katinggalina bangun bingung da salempang ku putrana nu sok ngalawan bae mun diolok ku ramana teh. Antosan sakedap ai rubina manuju ka cai heula maklumlah nu jeresep ulin budak teh tara keng dihalangan kituna teh ambil ngadinten itu we sonten teh taraya didarompok uga kumaha dari ngawarah masa kedah kumaha. Juragan Demang bangun sungkan. Kitu nuhun atuh aritos aya mah Kang abdi ge bingah atuh perkawis tuang putra nu resep amengan teu kada diemutan dan nuju anom sapertos kitu matos kitu biasana. Nanging da abdi mah yakin sanaos kitu ge tuang putra teh sanes jalmi tukang ngador. Lupina wae aya anu nuju dipilarian sawios da moal matakna naon. Juragan Wadana teu weleh-weleh muji ka Denriana nu memang teu bengal najan tukang amengan ge. Da eta mah nganteur ka resepna tara kersa dibowoy jiga putra menak sanesna sok resep campur jeung somah. Eta ge memang henteu ari resep ngador mah ngan kitu we resep luas leos malah masuk terus disusul ku pangasuhna ge kapanggihna teh tara di tempat nu ramai sakapung aya di pasawahan aya di pasar atawa aya di alun-alun kitu we udah riderkan untuk puguh tara bisa ditangtoskeun apa nu sanes mamangna teh pamateka Sri Manganti nya kada rencanganana anu sababad nusa harkat sarta nusa tata da ieu mah estu mahiwa pisan atuh. Saur Juragan Demang bangun kacida jengkelna tapi ari kaputra makalintang nyaahna da pugungan kantun hiji deui turutatos teu kagungan ibu barang nuju gunem catur kitu torojo Denriana nyampeurkeun cong menjungan ka tamu dipapai hiji-hiji bari ngabagiakeun tos rengsek lajeng calik tu maninah naker bade aya pikir saeunaon ka abdi teh mah mani asal luas abdi teh sok sieun aya nu teu pikaresepeun margi rumaos abdi mah baleuweung. Saur Denriana tenang pisan sesana melong kanu janten Rama kieu anaki ama teh geus lila pisan ngadaguan hideuk margi diantos ieu ku tatamu nu maksudna sijang undang ka hidep supados sumping ka Dharma Raja dina dinten Minggu di ditu bade diayakeun pesta salamatan bumi di kawadanaan sedengkeun ama moal tiasa ka ditu margi nuju seueur padamelan tah ku jalaran kitu wayahna we hidep kedah ka ditu nya. Saur Juragan Demang bari neuteup atuh Denriana ngahuleng anjeunna rada bingung ari dipiwarang kitu mah lantaran yakin ieu teh hiji siasat anu direncanakeun ku Ramana sareng Juragan Wadana sangkan Denriana tiasa sering sasarengan sareng Den Suhaeti Den Sulheti anu memang sanes istri saliwat da puguh sajabana ti putra menak teh oge rupina moal ngisinkeun sarta Rama Denriana doa pisan upama kagungan mantu kadinya. Tak ieu nu ngajadikeun Denriana bingung teh datos ngartos kana maksad Ramana. Ulang kitu anaki. Ieu teh sing ngawatos kanu ngantosan apan kasiksa ti siang keneh ngantosan hidup. Tayuna hidup tiasa ngaduhusan ka Juragan Wadana. Sok gurawaler daek atawa henteu Juragan Demang naros deui secan leuteuf seukeut ka putrana supados barempuk enggal rengsek unjuk sumangaji sim abdi sejang ngiringan kitu ge mung sakadar kanggo ngawakilan ama bae jawabna tegas kituna sanes
satuju karena pamaksa dan ramana ngan bae bakat kupalai enggal rengse ngobrol ke kitu. Tah syukur ari kitu mah. Jadi cindak nama hidup teh bade ngaluuhan karena waktosna pesta di ditu. Syukuran aking daya pisan dipiharap ku amak. Sartangan sakit nu penting nama teu aya di nu sanesna. Tah kitu geuning rayi pun anak sijang ngiringan kana pamaksa dan rayi. Sarta insyaallah bakal kaditu dina waktosna. Saur Juragan Demang bari ngareret ka Juragan Wadana anu nuju ngabandungan. Hatur ribu nuhun. Abdi bingah riwat saking upamatos kieu mah rupina moalami deui dumueus teh abdi teh. Margi sanaos wengi ge bade wangsul we. Tumali sareng seueurna pada melanu kedah direngsekeun. Salajengna mah diantos kasumpingan Juragan kali Aden. Margi upami tiasa sumping sadayana mah langkung utami. Sakitu manawi ayeuna simkuring si Japar mios jeung Juragan Wadana ngadeg anjeunna tos teu sabar palain mulih bae. Atur luaseun Juragan Demang teh. Ai narurusuhan teuing ayi. Apaan da santuang ieu teh. Hatur nuhun katampi pisan. Gampil sanes waktu sebade ka dieu deui anu rada salse. Ayeuna mah seueur bujengeun ieu teh. Disungkeun hapunten we. Nya teh wagelanana atuh upama kitu mah. Urang silih hapunten wae dilujeng angkat. Mugi-mugi sing salamet di jalana. Juragan Demang teu tiasa ngahalangan antuk nama sadayana marunjungan heula. Terus marulih bari dijajabkeun ku pribumi dugi ka pakarangan. Juragan Wadana marulina tunggang bendi anu nganggo lampu datos poek. Manahna Juragan Demang teh rada salempang. Bili di jalan aya gangguan. Maklum seueur keneh jalma jahat nu sok megatan jalan. Tapi Juragan Demang emut yen Wadana Dharma Raja teh sanes jalmi sambarangan aya begal 10 wae mah moal teuing janten panghalang. Atuh kapaksa wae anu muli teh diwidian bari dijajabkeun ku pangdoa supados salamet dugi ka bumina. Langit lenglang taya aling-aling bentang baranang bari singkaricup di langit. Jiga permata anu diawurkeun dina buru biru dina kayan kitu kacida matak betahna lantaran hawa ante panas teuing sarta asa genah tumanina henteu loba karisi karengtan. Tapi pikeun Den Riana mah kayan kitu teu matak betah kalaka sigan sungkan pisan. Da puguh bakal mayunan anu henteu dipikaresep ku anjeunna. Poe Minggu teh ngan ukur 2 dinten deui sedengkeun Den Riana kacida pisan senggahna upama kedah ngawakilan ramana teh. Tapi da pugusieun jeung isin ari ku ramana mah nya kapaksa wae nurut sok sanajan matak berat kana manah anjeunna. Harita teh Juragan Demang sareng Den Riana tos saralik deui di patengahan malam Mang Apur ge geus aya di dinya milu ngariung kalayan tenang bari jang haripan deueteun. Kayan teh asa kacida sepina lantaran teu aya kembang deui, teu aya istri hiji-hiji acan. Pameget satilu-tilu hal ieu karaosna ku Juragan Demang matak lalobang. Kumaha anaking tadi tetas di mana atuh nu sabenerna eta anu diteangan nepi ka balik burit. Anu neangan maksud teh nasoka mana wae atuh ulin teh. Cik sing karunya ka ama nubatan sakieu apandi mah teh aya di batur. Ari hidup betresep ulina teu karunya ka ama. Juragan Demang ngamilitian di nyarios secara melong ka Den Riana nuju ngahuleng. Hapunten ama, leres pisan abdi teh kamalinaan. Margi ameng teh dugi kasonten pisan. Kitu ge karesan we ku Kang Apur kapendak. Da pamante kapendak ngarupinan duwi ka wengi ngider. Nya naon sababna atuh? Juragan Demang megat kalimah. Margina maresep we ama da kabita ku baturan sing alabring ngalit di jalan. Mani bangun galung bila pisan. Nyarji ge ngiring ngalit teh bari ngalayung. Resep seueur hiburan asal lega langit teh.
dan Liana nyarius na belak-belakan bae da memang kitu karesepna. Kaharti ku ama ge datang tukana kituna teh. Tapi hidup sing sadar sarta sing karunya ka ama. Ayeuna teh ama geus kolot paling ge 2 atawa 3 tahun di bakal pangsiun. Da moal salila nak jadi demang teh. Senengkeun kayan di imah batan sakieu ti isun jeung mani calom merek. Sabab najan harta banda sagala loba ge ari taya istri mah tetep we ti isun. Tagulantaran kitu apa menta sakali deui da hidup teh geus sawawa geus meujeuna geus waktuna boga pamajikan. Naon salahna lamun boga pamajikan atuh rek nungguan naon deui. Sakola geus tamat, umur cukup, harta loba, duit moal kurang. Imah gede nu ieu keur saha deui lamun lain keur hidup. Cik ama minta jawaban, hare kumaha ieu teh? Atuh da nikah teh kedaya istrina ama. Apan abdi mah teu acan gaduh papacangan, moal nya kedah nikah ka istri saliwat. Walau den Riana bari marik neuteup atuh mani rumaeng hapramana teh. Masyaallah. Nah, belat-belat teuing ari hidup. Apan geus sabaraha kali ama nyarita yen kadatangan juragan wadana ka dieu teh lain ngan sakadar tama ulin teu puguh. Tapi aya maksud nu tangtu nyatana palai nguguhkeun perkara hidup. Nah can ngarti wae kana maksud ama. Oh nah atuh mani kamaksa juragan wadana teh. Dan diana kala kamalik naros. Anjeunna aya 2 perasaan dina manahna. Jengkel sareng ngaraos lucu kana kalakuan ramana sareng juragan wadana. Tobat kasih tobat. Ulah ngalepatkeun juragan wadana. Anjeunna mah teu kagungan maksad-maksa. Henteu kitu henteu. Sabab ama anu geus ti heula papadon lantaran ama teh geus gregeteun hayang geura mangku incu. Hayang geura boga minantu ameh di imah teu tiiseun jiga kieu. Jadina hiji mangsa ama teh ngaronda ka Dharma Raja. Didinya ningali istri nu kacida geulisna. Barang ditataroskeun tetela putrana juragan wadana. Nyaku ama teh dipapadonan sugan keresaheun ka hidup. Ari pek teh mata ngabungahkeun sabab budakna daek mani giak. Ari ibu ramana maningan teu seurik narsurak. Sarerea teh baru ngaheun. Tagulantaran kitu jadi weh dilamar ku ama secara panjangcang rek dikawinkeun ka hidup. Nah kitu lalakonna mah nu mata ku ayana hidup sing karunya ka ama sabab ama teh geus bosen hirup kieu. Hayang rada euyeuh meusan. Mun ama geus pangsiun teh mah meureun boga cecoan, boga incu keur asuheun. Tah kitu maksud ama teh. Nu matak minggu nu bakal datang wayahna kudu init ka ditu ngarah wanoh jeung Den Suheti. Da ceuk ama mah moal ngerahkeun atuh naon kakuranganana. Oh kitu ama. Nah atuh ama teh make kemawantun nyangcang istri. Kumaha pami abdi na ngalimeun? Tu amat make kumawantun nyangcang istri. Kumaha pami abdina alimeun? Dabdi mah tak can gaduh maksad ama. Ulah kitu anaking. Ceuk ama geus sing karunya kakolot. Omat sing ngarti kana kaayaan ama nu geus sakieu kolotna. Ama teh hayang geura mangku incu. Hayang rada haneuteun di imah. Tah kitu anaking. Atau tikah we ku ama da moal nampik Den Suhesti ge Den Suheti ge. Den Liana imut anjeunna jadi jengkel ngaden kasauran da mana. Masyaallah. Apaan ama teh geus kolot jeung Den Suheti teh bogoheunana ka hidup.
lain ka ama nu geus kolot. Ulah gitu anak ing bisi kasihku ku kolot. Nah betkalah nyebakeun ka ama sing eli. Sing inget kana Purwadaksina, piraku kolot anu geus reyon kudu ngawin bolon. Era pisan mama. Teu hayang. Lantaran bagian anak eta mah teu pantes jadi pamajikan ama, tetep bagian hidup eta mah. Kitu cek Juragan Demang mani kekepehan di pasrahan kitu mah. Ari Kang Apur jeung Den Liana arimut bangun lucu. Jep sakedapan jempe Den Liana teh nyarios deui kawas nu hoream cacarita, da puguh bingung yang hareupan kitu mah. Ulah ngahuleng kitu anaki. Sing karunya ka ama, cik jawab nu bener. Nah hadaek atawa henteu mun ditikahkeun ka Den Suheti. Naon nu dianggap kurang ku hidup. Rupana geulis jeung lenjang, Ibu Rama nanyaaheun jeung resepeun ka hidup. Ama geus dua pisan. Sagarupa geus hadiah rek nungguan naon deui. Kitu ceuk Juragan Demang naros deui sedengkeun Den Riana kalakah bingung. Da tetep henteu kersaeun ari kudu nikah ku jalan kitu mah. Sedengkeun kanu jenengan Den Suheti teh bujeng-bujeng bogoh wau ge acan nganukur patepung saliwat. Ari sabab Den Riana mah henteu katarik ku istri. Basana teh can aya niat we mun ditaros cukup ku ngawaler kitu. Estu matak bingung kanggo Rama nama. Ari tagi kitu Den Riana teh ngawaler deui kala ngahuleng kawas nu ngajubleg. Antuk nama Juragan Demang ge taap. Nyaliren akhirna mah teu naros di kaputrana. Kayaan di bumi Juragan Demang bekiti iseun wae. Kang Apur milu bingung lantaran manehna mah teu bisa milu mereskeun. Wah berat Pur. Mun kieu mamatak bingung ka sadarea ieu. Tapi teu naon ari can kapikir mah. Pek bae pikiran heula sing asa. Ayeuna mah hayu urang dalahar heula. Geus hadiah atawa acan Pur. Juragan Demang ngareret ka Kang Apur. Nu harita keur ngeluk tungkul milu bingung. Parantos gan, tadi ge tuangeun mah tos sayogi eta teh. Mangatulah geura tuange heula, beli ka bujeng tali is deui gan. Jawab Kang Apur bari nunjuk kana meja makan atuh memang geus pinuh ku katuangan. Nya hayu urang bareng we tiluan. Ngarah ponyo ari loba batur mah. Segera dahar heula kasepkeun nae ulah wa kamikiran eta. Jeung Juragan Demang teh ngadeg lajeng ngalih kana tempat uang. Atuh Kang Apur jeung Den Riana ge teu talangke, terus bae ngariung durak taruang bangun ponyo naker. Tiluan ngariung jiga teu aya bedana, padahal Kang Apur mah sipatna rencang atawa sarua jeung jongos. Tapi Juragan Demang tara mikiran kitu, kapalaina teh tuang ge ngariung bae bari teu ari teu sareng tamu mah. Kajaba mun aya tamu Kang Apur tara ngariung kitu. Sabab Juragan Demang kagungan sifat nu hade tur pujieun batur. Lantaran teu ngaraos lingsem campur gaul jeung rakyat leutik. Hal ieu teh ku anjeunna teu karaos sarta teu sadar yen sifatna nu hade teh nurun ka putra. Nu matak Den Riana ge tara ngaraos isin upama campur gaul sareng somah teh. Kitu kaayaan kulawarga Juragan Demang Wiharja. Puting beki jempling sola jangkrik jeung gaang manireang. Ari langit harita kacidalenglang taya aling-aling. Angin leutik ngahiliwir sing sulusup nembus sela-sela bilik. Atuh teu mustahil lamun nu araya di imah ge ngarasa tiris. Tapi dikeun Den Riana beda deui anjeunna mah aya di kamarnya lira. Damelna gulang-guling bae jiga nu geuring. Emutanana kumalayang ka mana meuni. Manana tagiwur teu bubuh, antukna korejat hudang deui. Sakujur sarida ngoprot ku kesang maniju. Malamat teu kiateun nganggo acuk buligir bae nganukur nganggo kolor wungkul. Kudu kumaha aing teh atuh. Ari maksakeun ka Dharma Raja. Hoream bisi tepung jeung Den Suheti. Ari henteu hawatos ku ama. Tutang-tuna ge bakal kitu bakal kieu bakal loba urusan. Sedengkeun amun indit ka ditu dina poe Minggu, hartina aing daek dikawinkeun ka putra wadana.
kudu kumaha aing teh ari maksakeun ka Dharma Raja hoream bisi tepung jeung Enden Suheti ari teu indit hawatos ka ama utang tunage bakal kitu bakal loba urusan tedengkeun lamun indit ka ditu dina poe Minggu hartina aing teh daek dikawinkeun ka putra wadana mangka geus dilamar ku ama geus baheut pasini sarta geus dianggap jadi. Tapi lamun teu indit tangtu ama bakal wiwira, bakal turun harkat, bakal turun derajat, bakal disebut demang cidra, demang teu pageuh nyekal kana janji. Tapi aduh, kumaha tuh dak mung kawin ka Enden Suheti teh. Lain teu geulis, lain teu lenjang, lain teu pikaresepkeun tapi teu bogoh. Kumaha tuh lamun teu bogoh? Da mal bisa dipaksa, mun dipaksa teh mah moal bener. Bu, jadi bingung ya. Nah kudu kumaha lamun geus kieu, mana anu kudu disorang ieu teh. Dan nurut ka kolot atawa ulah nurut. Lamun nurut hartina aing teh nyiksa batin sorangan. Lamun teu nurut bakal nyiksa batin kolot. Bu, susah pisan ya. Moal aya piubareunana ieu. Bari ngajentul Den Riana ngagrantes dina amanahna. Utekna muter mikiran eta perkara, selingkeun moal aya batur nu bisa dipentaan tulung keur mecahkeun perkara eta. Da bogu sagarupana gumantung kana paniatan Den Riana sorangan. Kitu kieu ge kumaha ceuk pribadina. Da buktina ramana ge teh bisa maksa, lamun dipaksa bakal goreng balukarna. Tapi najan teh dipaksa ge tetep we pikeun Den Riana mamatak berat. Lantaran kitu salah kieu salah. Nyiksa batin sorangan embung nyiksa batur nyiksa batin ramana ge embung antukna ngahuleung jiga nu kacida bingungna teu bisa mutuskeun eta perkara jika urusan gampang teh kalaka berat pisan. Dilajuna mastaka Den Riana karasa berat lungleng asal lieur lanang teu puguh rasa keuninana kalaka lalanjung asa rek ragrag malah antukna mah Den Riana setengah ngebutkeun maneh kana kasur. Sakujur salirana dumadakan jadi panas tiris. Serta sing sariak mata hariwang. Teu beda jeung anu muriang bae. Jiga nama bakatku ulang teuing mikir, mikiran pilampaheun anu sakira aman, lantaran kaditu berat ka dieu berat. Tapi Den Riana soak harita teu tiasa mutuskeun. Sarta teu kenging pijalanin. Anu akhirna mah mastakana barirat asa ngagedean. Sakujur salira panas tungtung nama brek teu damang estu teu bisa ditahan di kontan wengi eta keneh nomro. Saungi jeput Den Riana teu tiasa kulem damelna gegerungan bae ngarasakeun salirana anu panas jiga meriang. Jeput Den Riana teu tiasa kulem damelna gegerungan bae ngarasakeun salirana anu panas jiga muriang. Mastakana berat asa ngubeng teu kiat ngadeg sarta teu tiasa kulem. Atuh bogo wae mani kasiksa pisan ngadaguan parat sapeuting teh mani asa sataun bae tetela peuting teh kacida panjangna ari karaos kunu teu damangna. Kacaturkeun isukna panon poe geus mencorong di diwetan cahayana anger jiga kamari. Langit lenglang mani bersih kawantu usum keneh halodo. Janaya tanda-tanda rek hujan. Manuk titiran we dina kurung di sarada mani beger. Patembalan jeung manuk puter anu aya di pipir gedung. Harita teh Kang Apur mah geus pakpik-pak bae digawe. Ngurus dapur, ngurus bumi, ngurus kekembangan di pakarangan. Disiram apik pisan. Pokona mah unggal isuk ge kitu Kang Apur mah sagara dicaba kawantu teu aya nu tiasa dianalkeun. Da jam 5 subuh teh sok geus ngesang Kang Apur mah. Atuh jam 7 teh geus rengsek. Ngan karinya diakeun cikopi kanggo juragan demang wae atawa ngagoreng sangu kanggo Den Riana.
harita ge kitu kabiasaan unggal isuk teh geus dijalankeun sarta sagala rupana geus tarapti. Sedengkeun juragan Demang tos lantrak lintrik di pakarangan marios kekembangan karesepna. Saparantosna kitu sok linggih di tepas payun. Dina kursi hoe nu geus herang bari mayunan cikopi panas nu geus disadiakeun ku Kang Apur. Panon poe beuki luhur panasna mimiti karaos ku juragan Demang malah di jalan ge tos rame ku nu ngaliwat. Jalma-jalma balawiri pacorok ka unggal madhab. Tapi juragan Demang ngaraos kaget margi putrana teh can katinggal ngalantung. Da biasana wanci kitu sok geus suntang lantung. Pur kadieu heula euy. Juragan Demang ngagentraan ka Kang Apur nu harita keur maraban manuk puter. Atuh geuwat Kang Apur teh nyampeurkeun ka dununganana gek diuk dina kursi anu kosong. Bade aya pikeun saon naon kan asana ruas teuing ieu teh. Ugu kula teh ruas ieu teh. Ari diana ka mana? Wayah ieu can aya ngalantung geuning. Pan biasana mah sok lantrak lintrik nempuan kuda jeung hayam. Oh, muhun agan. Abdi gerada kaget ieu teh. Rupina da can gugah, da can katinggal ka jaman geuning. Ceuk Kang Apur ada ruas lantaran Den Riana can katempo kacai ku manehna. Nah, wayah kieu can hudangnya. Cik teh Angpur bisi gering atau bisi kamarinaan teuing. Tong asa-asa hudangkeun goreng patut wayah kieu can hudang mah malih kamajuan pamuda kebluk mah atuh. Sabab datangna rejeki teh isuk-isuk turuna milik teh subuh ari wayah kieu can hudang jeung buru-buru hudangkeun keneh manuk mangke dewe lah. Juragan Demang bangun rubas bisi putrana kadalon-dalon tibra teuing kulemna. Ari Kang Apur teu talangke gewat asup ka jero gedung sarta ngajugjuk ka kamar Den Riana. Leket panto dibuka lalaunan, barang bereta telah Den Riana nuju humarurung bang ripuh, salirana kala kabeuki nyebret panas. Den, aden kunaon teh aden? Aduh, teu damang aden teh. Kang Apur wasun katayap ngadeuketan kana pangkuleman Den Riana, gek diuk kalayan hati-hati. Terus salira Den Riana dirampaan teh telah meninyong ka panas. Kulisik Den Riana teh usik bereh raraina katempo ku Kang Apur mani pias kawas nu geus lila teh damangna teh. Sarta susana carindul jiga nu tas nangis wengi. Muguhi Kang Apur luaseun pisan. Aden, kunaon ati teh Den? Aduh, buah-buah teu damang aden teh. Enggal nyarios Den kunaon salida teh mah dipanas kieu. Ceuk Kang Apur sungguh bingung lantaran teu ngarti kana kaayaan dunungan anu ngadadak jadi kitu. Padahal kamari masa kitu jag-jagna malah makesit jeung tanginas tapi harita ngadadak daya ngalempreh bangun ripuh. Kang, aduh awak nyeri Kang, sirah liur cik nyungkeun cin teh tiis Kang, abdi hardang jeung bayung yang kieu. Aduh oyuh mutiis Kang. Cik Den Riana nyarios harosos sana melong ka Kang Apur mata kuatin. Aduh enjing keneh aden, caihan teh atuh datu sayagi bali matuangeun ge tos aya ulah ngaleueut citiis enjing keneh mah. Ulah Kang, abdi hana dikoro asa gari buru-buru Kang. Mangga den, mangga. Leos Kang Apur indit semerusuh bete puguh rasa nempo dudungan gering teh. Dan rantang tu bakal nambahan kasusah. Tapi Kang Apur tetap satia buru-buru nyadiakeun pamenta Den Riana. Teu lagi sebalik di bari mawa cai enteh tiis sagelas. Sang bisa di kamar. Terus Den Riana teh dipasian ngaleueut mani ngalekot bangunanaan. Cai enteh tiis anu sagelas teh sae pisan. Tetela pisan Den Riana teh panyawatna panas. Bari rumenghap lantaran watir kadununganana anu nuju teu damang. Dedeh teuing Den, nahan naon atuh nu karaos tingawitan iraha teu damang teh atuh. Apan basa wengi mah aden teh sakitu sehatna, sakitu cangkarna, nanging naha ari ayeuna bet kieu Den. Kang Apur dumareuda bet reuwas jeung melang nempo dununganana teu damang teh. Aduh, sebenarnya mah sirah abdi teh berat teh Kang. Lieur jeung panas
mani tepuguh rasakeun anak garasana tengah peuting Kang dupi ama kamana ayeuna terus angkat ka badamelan atanapi teu acan den Riana harita maksa ke naros padahal dina tanggakna teh asa aya nu ngahalangan karaosna peureus bakat ku panas meureun Kang Apur dikat ngajawab deui aya keneh tuang Rama Maden mangga antosan sakadap galayan temicen waktu dirili Kang Apur lempang gancang mani teh serikna lumpat muru ka juragan Demang hayang buru-buru ngabejakeun kanu kaayaan putrana atuh teu daging geus nepi Kang Apur teh aya naon bangun gugupur juragan Demang reuaseun tiwas tuang putra teh teu damang agan salirana panas mani nyebret saurna mah mastakana ge abot sarta asa ngubeng nah aku naon Pur jung harita juragan Demang ngadeg kalayan teu ngarelet deui ka Kang Apur juragan Demang teh ngabujeng ka kamar den Riana atuh gewat Kang Apur ge nuturkeun deui hatena rada tagiwur asa teu nyaho kana naon-naon anu dipilambak plus duanana harita ka kamar breh ku juragan Demang katingali sarira den Riana teh benten ti sasari estrueuk teu aya cahayaan nandakeun anu teu damang tapi den Riana teu ngaraos aral nyeh anjeunna imut bari secana malong karamakna anu nuju colohok bangun bewas tah kieu den Riana teh agan hawatos mani geuneuh salirana ge rupina mah repot ieu teh kedah kumaha abdi gan ieu kumaha ieu nulunganana gan si Kang Apur bari nunjuk kana kasalira den Riana ari juragan Demang cali kalayan hati-hati dina ranjang secana melong kana rai putrana naon anaking naon nu karaos teh teu sangka geuning hidup teh bet kieu na kumaha tupangna kieu teh aduh hapunten ama abdi teu tiasa nanaon kajabi ti kieu mah awak abdi teh asa rujan sirah lieur maning hubung ama paranas sareng parga walon den Riana alon tapi tengah gambar kenu aral da tetep jiga anu tenang ari juragan Demangan ukur unggut-unggutan terus ngareret ka Kang Apur poknya ulah launan tapi jelas kadengena Pur buru-buru tepungan sobat kula bejakeun den Riana teu damang kitu sarta ayeuna kudu buru-buru sumping ka dieu kade ulah lila teuing nya bisi nu teu damang katutuluyan mangga agan mangga permios gewat Kang Apur keluar di kamar sarta gagancangan muru ka istal terus ngaluarkeun kuda harita keneh terus indit tumpak kuda ngajuk juga bumi sobat juragan Demang anu dimaksud teh dokter bangsa Walanda anu geus kacida dalitna nyobat jeung juragan Demang terus asa-asa mun ayeuna naon teh tara teuing nguruskeun perkara ongkos atawa biaya berobat cukup kunuhun bae da dibayar ge tara ditarima sabab sesobatan leuwih gede pangajina tibatan duit teu si 2 jam nu diteang tegis datang harita keneh den Riana dipariksa sarta dilandungan saterusna juragan Demang ngadadarkeun lalakonna sarta nerangkeun sabab musababna pangna den Riana teu damang anu ngadadak sobatna dipepelingan supaya den Riana ulah dipaksa teuing sina kagungan garwa lantaran lamun kacida teuing mah bakal mawa akibat anu leuwih berat tuani ngahulang juragan Demang teh anjeunna bangun bingung ka bina-bina tapi
kulantarannya Kaputra akhirnya amanat di sobatna teh ditampi kalayan kabungahan sarta janji bade nyumponan eta aman. Nyasa terusna deui sobat Juragan Demang teh mulih. Sedengkeun Dendriana najan geus dilandongan ge ari kangaranan panyawat mah tara bisa cager ngadana. Jadi kudu bae aya waktu nu lila ger mulihkeun di kasehatan teh. Nya harita ge kitu menang 3 poe mah ngalempreh bae teu bisa gugah. Atuh gagal rencana Juragan Demang malah akhirna mah anu ka Dharma Raja teh kapaksa anjeunna bae nyalira. Hari Dendriana sina diurus ku Kang Apur. Lantaran lamun Juragan Demang teu angkat nyumponan undangan tada teuing nganahan-nahana wadana Dharma Raja teh. Da puguh geus paheut pasini bakal sumping. Heureut saminggu tisaprak Dendriana teu damang. Juragan Demang ngahaja anjeunna ngondang di sobatna sangkan Marius Dendriana bilih katutuluyan. Tapi alhamdulillah Dendriana majeng kana damang serta salirana tos lingsig deui. Tapi najan kitu ge terus bae disubuk ku katuangan anu sehat tur gede gunana. Di barung deui nyatana ulandong anu tiasa ngadamangkeun kana panyakitna. Teu kungsi 2 minggu oge. Dendriana teh geus damang deui sabihara-bihari. Jag-jag baringkas deui henteu aya kakurangan. Puguh bae Juragan Demang teh manilugina manahna lantaran putra anu dipikamelangna teh tos damang deui. Ngan bae jadi bingung. Da puguh teu tiasa ngalajengkeun rencana kapungkur. Lamun maksa Dendriana sina nikah ka putra wadana teh sok sieun putrana teu damang deui. Mangkaning ku sobatna ge tos diterangkeun yen pangna teu damang teh tina gara-gara eta pisan. Atuh teu wantuneun nyarioskeun perkawis nikah Juragan Demang teh. Kapaksa ngantep bae ka putra da melang bisi teu damang deui. 2 minggu geus kaliwat. Dendriana geus damang deui sarta katinggal bungah bae tara aya kasusah atawa kabingung. Jag-jag waringkas henteu matak salempang atuh Kang Apur ge kacida bungaheunana. Dina hiji mangsa Dendriana bet aya maksad pelai amengan ka gunung. Palai milari pangalaman bari niiskeun pikir. Kitu saurna. Atuh dina hiji kasempetan Dendriana teh bada militik jeung Kang Apur mangsa harita teh ramana nuju ka kantor teu aya di bumi. Kang, abdi mah bosen di dayeuh bae teh. Sekali-kalian mah hoyong amengan ka pagunungan. Urang sekalian bebedil Kang. Kemananya nu loba uncalna atawa ka mana nu hade pamandanganana. Hayang ulin abdi mah yeuh. Ngarah apal kana kaayaan daerah urang nu lega. Saur Dendriana bari melong ka Kang Apur anu keur melenyun udud gawas anu senang pisan. Aduh, nuhun ari kitu mah Den. Akang ge bingah da bogo nyaan kitu pisan. Sok hayang ngidar ka pagunungan akang ge. Mangga atulah urang amengan da bade irahay teh angkatna Den. Cek Kang Apur kalah malik nanya. Gampang waktu nama. Nanu penting mah kena terang heula kana tujuanana. Na ka mana ieu anu sae pamandanganana. Serta di mana anu seueur uncalna atawa naon wae nu tiasa dibedil. Ayam leuweung atawa mencek atawa naon we lah. Pokona mah asal puguh we heula. Kumaha pami urang ka daerah kidul tah. Urang mapai kadinya ka Batugara ka dayeuh luhur atawa teras kawetan ka Bangbayang antara Cipeundeuy Cibubut atanapi Cibugel langsung sur ka Wado ka Dharma Raja Ari mulih jalan Situraja paraos jangka panjang mah moal burung warga mengante
tak kumaha pami kitu. Cekang Apung harita bari pepeta nyebutan daerah Pakidulan anu deket ka leuweung tutupan. Lami teuing mah hawatos ka ama, Kang. Urang kanu caket we heula lah. Ka daerah dari luhur atawa nya teras we kawetan tah. Sakendik salajengna urang turun ka daerah Situraja supados selami teuing jeung deui abdi teh hoream ari kedah ngalangkung ka Dharma Raja mah sami we sareng ngadeukeutankan Den Suheti. Tak jalan kitu urang caketna we lah. Nyaan alimna teh agan aya Den mah ieu. Mani alim ngalangkung kadinya nya teu naon lah upami kitu mah Den. Nanging badi iraha teh ka pigunungan teh. Malah iraha angkatna. Cikang Apur bangun kacida bungahna lantaran manehna ge geus heubeul tara incah jauh. Urang isukan we Kang. Kebeneran ama moal ngadamel isukan mah da dinten Minggu. Tak kumargi kitu urang teh bakal jongjon amengan. Mau pami kitu Kang. Satuju tawan teh yeuh. Anu isukan akang malah langkungan kaden. Bujang-bujang enjing sanaos ayeuna ge sijang ngiringan we akang mah. Mangga urang mios enjing lah. Sarta urang amengan ka gunung. Wah, resep Den. Seueur nu aneh. Nyambungna atuh Kang. Engke urang mawartos ka amanya. Ari Kang mah ayeuna sadiakeun lah kudaan kuat. Urang hiji sewang ngarajongjon. Sajabiti kitu sadiakeun bekal anu cukup ngarah tenang. Tak gitu we Kang lah, teu kudu seueur aturannya. Saur Den Riana mani marah mai ayeuna mah kapalaina bakal laksana da pugu anjeunna mah resep pisan kana ngider teh komo ka kampung mah. Jigana teh resep keneh ka kampung jeung tibatan ka dayeuh mah. Mangga Den. Keun urang sesediaan ayeuna da gampil nu kitu mah tuh. Permios satu Radennya akang bade ka istal heula yeuh. Jungkang Apur nangtung terus ngaleos ninggalkeun Den Riana nu masih keneh calik dina kursi. Ayeuna mah manehna tenang teu seueur emutan anu teu puguh. Sumping deui malah matos tarapti sarta nuju linggih di patengahan sareng Den Riana. Malah Kang Apur ge geus aya di dinya. Tiluan ngariung kalayan tenang. Ari Den Riana mani geus garetek hayang dirasa sauran karamana mundut widi bari babedil teang. Punten ama abdi teh aya pisang gemun ka ama manawi kawidian sarta manawi ama henteu kaabotan. Den Riana ngamimitian nyarios. Naya naon palai naon hidup teh anaki. Bok atuh geura caritakeun ka ama naha naon nu dipikahayang ku hidup teh. Kieu ama abdi teh enjing bade ka gunung hoyong terang we ka daerah Pileuweungan bari sakantenan bebedil nanging kitu ge upami ku ama di idina pergi abdi teh ami amengna da bade ka daerah kidul ama upami teh aya wagelan mah bade ka dayeuh luhur teras ka palih wetan dupi wangsulna bade ka jalan palih kaler kitu maksade ama manawi kawidian sarta amah teu kaabotan margi bakal digantun heula ku abdi bili maksud teh kali Kang Apur janten amah teh tangtos kedah nyari rada heula di bumi panginten. Cik Den Riana hati-hati pisan nyariosna ari Juragan Demang unggut-unggut.
hutan ke heula hari hidup ulin teh naon maksudna kieu ama abdi teh asa sumpek pisan hate asa bosen unggal dinten ngome buku-buku pangajaran asa bosen ninggal wae kaayaan di dayeuh taku jalanan kitu sakali-kalian mah hoyong terang we ka pasisian jadi hoyong terang kana kaayaan di pagunungan margi saur amage upami hiji pangagung palai lancar dina ngadamelna palai katurut ku bawahanana keda uninga sarta keda apal kana adat san kabiasaanana jalmi di pasisian atuh saja binati kitu kedah terang kana kaayaan di kampung margi rahayat urang mah siseueurna aya di pakampungan taku margi kitu selang-selang tina diajar tata negara teh abdi teh hoyong terang kana kanyaah maksud teh kana kaayaan di pakampungan manawi bae seueur gunana kanggo pibakaleun abdi ka payuna bilih aya milik tiasa janten Demang sareng dipercanten ku para pangagung sanesna lain abdi ari kanggo abdi mah sanaos teh janten Demang ge taya wagelanan pokona mah ari terang ka daerah pasisian mah moal mata krugal tak itu maksad deh numawi ya gimanawi kawidian ku ama dan diana nerangkeun maksudna kalayan tenang atuh mani unggut-unggutan ramakna teh ngartos kana maksad putrana nya teu aya halanganana ari kitu mah beral bae geramian tapi kade sing hati-hati nya sarta ulah sorogoto sabab di leuweung mah loba pibahayaeun jeung deui ulah adigung ari ka kampung mah kudu nyaa ka somah kudu hormat ka rakyat lantaran lamun hidup sombong jeung adigung rakyat ge moal resepeun sarta moal daraek nulungan lamun hidup aya kasusah dina daek nage ngan sakadar kapaksa moal karasa ngeunahna tapi lamun ditulungan atawa dibantu kuno ikhlas mah tangtu bakal karasa ngeunahna tah kulantaran kitu kade sing bisa mawa diri ulah nganyerikeun hate rakyat jeung bae rek ulin mah da ama mah moal ka mana-mana perkara di mah daya apur geda teu naon tapi rek iraha inditna upami daya wagelan mah bade mios enjing basu subuh ama supados teu lami teuing di jalana tah kitu ama walerden liana mani marah mah heug atuh syukur ari kitu mah beral bae da moal dihalangan ku ama ge malah mah bunga we ari hidup aya kahayang mah tapi kade ulah lengo kudu mawa bekal nu cukup mawa duit jeung mawa alat-alat anu bakal butuh sarila di perjalanan unjuk semanga aman atur nuhun upami kitu mah nya pek-pek atuh gara sasadiaan ara isukan terus teuing sing tarapi jeung sing tenang gara salamat di jalanan unjuk sumanga ama atuh adi geus diwidian mah den liana teh kacida bungaheunana terus bae harita ge beberes deui ngatur pibakaleun bawaeun isuk Kang Apung nyadiakeun papakean paranti moro nyadiakeun bedil jeung endong sarta nyadiakeun di kadaharan nu bakal dibawa isukan sang bisa galana tarapti Selarea arah suka kamarna masing-masing reup karulem.
isuk-isuk katsida tirisna. Jaibun ngagarendang keneh dina tungtung daun. Sedengkeun gunung-gunung ting puyudun kawasun diharudum ku haseup ipis. Manuk-manuk recet di sarada bari sing kalepar ngicis jangjang sawareh macil munuk dina dahan kai bari baceo mata kesep. Dina kayan kitu di jalan jajahan anu geus jauh ti dayeuh Sumedang harita teh aya 2 kuda anu sing beureup kelumpat ngaliwatan jalan nu rada rata di tengah daerah Gosok. Terus mapai jalan anu berasna ka suku Gunung Gajah. Malah bareng jeung Brai Napoyan teh 2 kuda anu lumpat geus tarepi ka sisi walungan Cikoneng. Reguda teh areureun heula sabab kudu meuntas walungan anu taringu loba batuan. Ngan ari cai mah leutik harita teh kawantu usum halondo. Kang Apur udah teh karunya capeun urang eureun heula we lah di dieu sagedeung ya. Ngarah kuda sina ngarinung heula. Sakalian marik sabakal bisa aya nu murag. Ceuk Den Liana bari lungsur tina tonggong kuda. Horeng 2 kuda anu lalumpat teh taya deui kajaba ti Kang Apur jeung Den Liana nu geus aya di perjalanan. Lantaran inditna subuh keneh jam 5 oge geus sing bertek ngalumpatkeun kudana. Ari Kang Apur teu talangke manehna buru-buru turun tina tonggong kuda. Pok ngomong, "Mangga Den lah, dareres kalahiren heula ieu teh. Tuh, tonggong kuda ge mani katos baseuh ku kesang. Keresan ayeuna mendak sae walungan ieu." Kang Apur nungtun kudana ka walungan. Malah Den Riana ge tos nungtun kudana. Satuluina 2 kuda teh ngarinum heula terus hina ngajam retan jujukutan anu harejo di sisi galengan sawah. Sedengkeun Den Riana jeung Kang Apur dariuk harita dina batu anu rada gede. Sarta dariukna bari moyan puguh we matak seger lantaran tas lumampah jauh di walungan saat. Marita leureuh di walungan saat. Ari angin harita teh leutikna hiliwir malah waktosna penyekapan. Nupina urang pungkas dicekapundikeun ka dieu heula carita Sunda dina judul Mustika Arca Mas bagian anu ka-24. Turnuhun kepada sarana Wilujeng Baturai insyaallah carios Mustika Arca Mas bagian anu ka-25 enjing siang tabu 2 urang lanjutkeun deui. Turnuhun kepada sarana Wilujeng Baturai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.